kulhu teh mujizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jube bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal penting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung baca kulhu datang ke subuh ngomong doang ya menang tilu heueuy bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah bentak oleh-oleh nah urang malam ieu ye nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000 catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 asana drangka paeh mah teu anggeus mah 200.000 haram ka neraka ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas itu mah gara reheng kabeh anu sejen mah gara reheng Haji Rusdi mah basa di jadinya mah di neraka ge nasbeh bae kieu belain amin di neraka ge nasbeh tiis ditaranya gue di kunaon sih bisa jadi tiis ge berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000 Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 terus ulah sholat ulah naon kulhu bae itu salah goblok tetap sholat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diniatan di jero hatena oh deuk baca kulhu 200.000 tulis tadi lawan Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang tulisan hutang iya buat tulisan baca kulhu ya Allah ya Rabbi mantep guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal inayah ti Gusti Allah alhamdulillah malam ieu khususna sim kuring umumna urang sadayana kempal di tempat dina raraga anu parantos dicatat ku para malaikat raraga takziman wa takriman ngamulyakeun ngagungkeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar urang kenging syafaat. Mudah-mudahan nu kumpul di dieu khususna urang kejaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring ngahaja datang ka dieu malam ieu motifna dua nomor kahiji ngalayad ka RT Jiman kulantaran RT Jiman teh deket jeung Singkuri terutama pemajikanna sia masuri deui deket teh lain naon sok pajar bogoh deh lain jadi jadi tukang urut jadi deket alhamdulillah hubungan bilateral ngurut nah alhamdulillahirabbil alamin
malam ieu sumkuring haja takziah ke RT Jiman kurang bacakeun Fatihah ka anjeunna ila hadrati ruhi RT Jiman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua orang maulidan patali jeung iman urang ka Allah, iman urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan peuting bari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedeh diuk. Ieu tanda iman, tanda cinta. Lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi titah diuk di dieu moal daek. Moal daek ieu tanda iman mantak geus pol ieu iman. Kulantaran geus pol lamun paeh ieu kuari ka surga. Maksudnya lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga. Daek di kuari bakieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka sorgana jeung kuari mun paeh ka sorga daekan kuari teh daekan ke Jika saya nggak jawabnya, dek daun tuh panjang-panjang umur. Maksudnya hayang naon? Tuh kan. Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah. Ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia. Wow. Cek Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflak. Lamun teu aya anjeun Muhammad, lamun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun jagat raya. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang. Mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah. Bijam Sinah. Tah ieu kusabab ayah Kangjeng Nabi, ayalah langit, ayalah bumi, ayalah urang. Nu paling indah ayah sorga jeung ayah neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Wa da'iyan ilallah biidni wasirajam munir. Bu mantep. Teu wauh jeung Kangjeng Nabi na jarakna ge jauh ke Madinah. Teu wauh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina. Tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah, ieu nyorot ieu ka lembur ieu. Ieu kasorot, Masya Allah. Cek kula ieu karasep ieu. Karasep ieu garelis malam ieu balik mah jarore deui jarore ieu sabab ieu bakal sorot ku sidar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis. Tadi kita ditanya awe dangtung di ditu cak ajerus di geulis amat asli mah jore di lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi geulis. Nah malam ieu beungeut ieu sebenarnya mah beungeut asli apa lain sih di kadang karucem kieu ieu. Ya bangsa banget kredit ka jeung kumaha. Tah iya. Ya, tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus sudur. Anta syamsun Gusti,
anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari, pohara anta badrun bagaikan bulan. Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya, tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu. Oh, jadi cararaan, caang ku lampu, caang ku iman, caang kadeuleuh lah jelema sinar. Sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan, gagah bedas. Da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna, nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat. Malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat, dibawa di Basri ke Maghrib, dibejakeun hadza malihul kaun, hadza Muhammadu, ialah Muhammad anu jadi keistimewaan, anu jadi keindahan, anu jadi harapan manusia. Eta teh ku malaikat dibawa, ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu. Baheula teh mampir di dieu malaikat. Dibejakeun, hei Haji Jamsinah. Bijam sinah jadi haji tancan. Encan. Bijam sinah, ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu. Ditarima ku urang di alhamdulillah. Ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu kuari karasakan ku urang, masya Allah. Ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakicep malaikat di Basri ka Maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun, ieu teh hadza Muhammadu. Boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkeun ke alam dunia nek ngaroba sesembahan. Nu tatadina sesembahan teh ka batu, tatadina sesembahan teh ka kayu, tatadina sesembahan teh ka makhluk, tatadina sesembahan teh kana materi, material. Nah, dirobah ku Kangjeng Nabi. Sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard, pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi. Dirobah ku Kangjeng Nabi. Atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan. Oh, Abu Jahal teh reaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Kafirin musyrikin teh senang sesembahanana dirobah lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buadena ge hararese bae. Komun pangeran teh kadeuleu, pangeran teh ieu Uza, ieu Lata, ieu Manat, bulede pangeran teh ieu ribut bae di alam dunia. Pas ini politik, pas ini ekonomi, pas ini budaya, pas ini jeung tek-tek bengek sakieu ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu. Eta boga pikiran teh kos karar itu, masya Allah. Tapi di Cilongok bang geus teu boga pikiran kos kitu, iman. Iyalah hebatna urang. Langsung iman bae. Allah Maha pencipta langit bumi serta eusina. Urang teh kudu hese-hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi rasul, utusan Allah, nabi nu diangkat jadi Rasulullah. Urang mah teh hese deui iman. Mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya. Ka surga urang lantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kanjeng Nabi dakwah di zaman Kanjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun, dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atbat tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Mantak sing hade iman urang ka Kanjeng Nabi, sing hade pelakeun di jero hate, bukakeun hatena teh mun aya peso mah sesuaikeun heula ya.
jeung iman asupkeun ka dieu teh kaju tutupkeun deui kan mantep jadi ulah pudar iman teh di jero ieu ya Allah ya Rabbi. Nah ieu Kangjeng Nabi diutus ka alam dunia jadi rasul diangkat ku Gusti Allah ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah Yasin Yasin lain jelema sambarangan udah cenah Kiai Yasin mah panjang teuing tabarok ge cenah panjang teuing Kiai teh mah amaya tasaalun eta deui cenah carang geus batu sabihis sabihis ge cenah panjang teuing kieu ieu mah udah nu talar rasana ieu talar nah ieu beta kulhu dah ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae tuh sia mah jubeu bae baca Quran mah kulhu baca kulhu 200.000 haram ka neraka atakah ngaranna bentak siapkeun tasbihna asal penting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung baca kulhu datang ke subuh ngomong doang ye menang 3 heuh aya bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah bentak oleh-olehna urang malam ieu nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000 catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 asana ada ka paeh mah teu anggeus ieu mah 200.000 haram ka neraka ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas itu mah gara reheng kabeh anu sejen mah gara reheng haji Rusdi mah basa we jadinya nama di neraka ge nasbeh bae kieu belain amin di neraka ge nasbeh tiis ditaranya gue di kunaon sih bisa jadi tiis berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000 Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 terus ulah sholat ulah naon kulhu bae itu salah goblok tetap sholat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diniatan di jero hatena oh hendeuk baca kulhu 200.000 tulis tadi lawang Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang tulisan hutang iya buat tulisan baca kulhu ya Allah ya Rabbi mantep guys oleh-oleh muludan kuari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih teh soran tadi mah aya soran baru kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun urang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun urang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata heuh beda baca kulhu sebab lawan dumantek teu kuat naon kulhu teh wahyu
diturunkeun ge teu sambarangan, dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan, nginungna sambarangan, teu kuat jadi ndekna heuai geus urang siap ku ari mah lamun maca kulhu, terutama bapak-bapak kopi gitu, besi kopina kurang loba saember. Maksudnya kiai saember mah lamun diinum ku urang sagelas eta mah biasa, lantaran ieu mah tunduhna rosa, hulu diasupkeun tadi kan. Mal tunduh tah mah jadi uang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman. Tapi kadenge ku Kristen, kadenge ku Yahudi benci. Urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi, Masya Allah, ulidal habibu wa khadduhu mutawarridun, dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi, wa khadduhu mutawarridun, hartina percis kos kembang mawar. Kumaha kembang mawar? Kembang mawar teh putih tapi aya beureum, disebut beureum tapi aya putihan. Masya Allah, etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar. Khadduhu mutawarridun, dideulina gersep, mantak awewe kuari nurutan, dimiti dibersihan heula, terus dibersihan aja make hideung heula, bola aju ka dina terus, kayak mulai di beureum-beureuman, gitu. Aja loba teuing beureumna, kos betas ditinju ku Muhammad Ali. Tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi, ya Allah. Wan nuru min wajanatihi yatawaq, cahayana anu luar biasa. Ilah kelahiran Kangjeng Nabi. Mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wan nuru min wajanatihi yatawaqqadu. Terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae tah. Kana mujizu Yusufin di komisihi. Tadi itu naon? Nu talar imah budak dibawa ge. Allah Allahizal mauludu minhu azyadu. Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan. Mun dicaritakeun mujizat-mujizat Kangjeng Nabi, urang bakal tercengang. Ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep. Deui kasep. Loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusdi gering. Gering tibalik. Ieu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cager. Kahebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung aya irungan ge urang. Untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna. Tapi kasepna membawa fitnah. Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Geus dibunuh padahal mah henteu. Diangkat di sumur, dibalangkeun ka sumur, dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan. Dipake kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cageut.
kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Teu gering teu naon. Nu gering neuleuh Kanjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager. Kasepna lain lalagaan. Seubeuh beuteung neuleuh nu kasep. Pokos urang neuleuh nu geulis. Keur gering panas neuleuh nu geulis cager. Covid neuleuh nu geulis cager. Cager. Tapi lamun urang cager neuleuh hajeru si Covid. Dibalik. Iya beda penyakit anyar-anyaran. Iklah Kanjeng Nabi Yusuf. Ieu mah keur carita kieu we. Nyencerikan Kanjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuh. Masya Allah. Panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kanjeng Nabi Yusuf. Begitu Kanjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kelaparan kan di negara mamana, nu boga gandrung korma kageteun sebab cek kakak nama Kanjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja. Geus kieu we titip bayinya moal waka bisa manggihan bapak. Kuari mah ieu be baju komis dibulen bawa ka abah ka ditu. Di jalan kene masih jauh ka imah Kanjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus kaambeu cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene. Sesengitan Yusuf geus kaambeu beuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kanjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu menta hampura ka bapakna barang menta hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set braih bentak. Mukjizat Kanjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakeun jelema nu buta. Di Cilongok aya tanu cager di pakaian sorban kah jerus di buta tetap dibalik tuh mah. Masya Allah. Nah iyalah inkana mujizu Yusufin bi komisi lamun memang mujizat Kanjeng Nabi Yusuf kok komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kanjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Urang nyaritakeun mukjizat Kanjeng Nabi ya Allah ya Rabbi. Pohara di antarana ye Raja Habib ngiriman hadiah tiaman dipuatkeun kana onta diiring ku penggawa-penggawan datang ke Mekah kapanggih jeung anak buah Abu Jahal. Cik anak buah Abu Jahal ieu rombongan ti mana? Yaman. Rombongan ti Yaman ti mana? Ti kerajaan Raja Habib. Ieu mawa naon? Mawa hadiah. Jang saha ieu? Jang Muhammad Rasulullah. Hei, di Mekah mah nu tenar we lain Muhammad. Ya, bos kula. Saha? Abu Jahal. Geus ieu bilukeun bae bilukeun ulah jang Muhammad jang Abu Jahal bae. Ih, kula mah dititah lagi ieu teh tuh ti ditu teh jang Muhammad teu bisa. Mekah mah nu ngageugeuh Mekah, kepala suku Mekah Abu Jahal. Bilukeun jang Abu Jahal bae. Teu bisa cek bener ieu mah jang Muhammad bae, ribut. Sageus ribut Abu Jahal dipanggil. Abu Jahal ngomong, "Ieu ti mana?" "Ti Yaman." "Ti saha?" "Kiriman Raja Habib." "Jang saha?" "Jang Muhammad." "Ye. Ieu ngaranna Abu Jahal nu ngageugeuh Mekah." "Enggeus ieu mah jang kula teu bisa." Cek anu ngirim, cek nu dikiriman tetep ieu mah jang Muhammad bae. Ayeuna ribut, sageus teh ribut utusan Kangjeng Nabi datang ka dinya. Kuari mah kieu bae. Cek Kangjeng Nabi ulah hese-hese isuk urang kumpul kabeh engke urang tanya onta lamun eta onta ngomongna jang Abu Jahal los jang Abu Jahal
Tapi lamun eta onta ngomong jang Muhammad berarti jang kula. Siap tak Abu Jahal? Siap. Isuk orang kumpul hadiran ke seluruh Arab. Seluruh orang Arab. Jadilah isuk teh kira-kira bangsa jam 8. Ieu teh dek nanya onta. Oh, eta Abu Jahal langsung begitu boga perjanjian gitu, langsung datang ke pangeran. Pangeran, lata. Wayahna tuh kuarima ulah cicing be ngomong. Ye ulah ngisin-ngisin Abu Jahal. Coba tuh mere penerangan isuk onta. Mun ditanya ku kula supaya bisa ngomong. Wah, pangeran lata. Pindah deui nyana Uza. Kula nyembah ka maneh teh ieu teh geus sabaraha tahu. Aju dimunyakan bae teu eureun. Malah make purupuyan. Geus sagala rupa. Heeh. Ieu geus hayang kue bolu-bolu nu mana ge kan dibikeun. Wayahna isuk mun kula nanya onta, wayahna coba onta supaya ngomong. Pindah deui nyana Manat. Ieu pangeran nu tilu nu mana bae atuh coba. Ulah cara ricing bae atuh cekiana. Ih, ku aing disembah sia cicing bae. Aya nu ngintip goblok da Abu Jahal. Kono nyerekanan pangeran. Jadi Abu Jahal teh minta perlindungan ke pangeran ada. Guys, isuk benar-benar kumpul. Oh, dihadiran ku ribuan manusia. Pihak Kangjeng Nabi jeung pihak Abu Jahal. Langsung Abu Jahal dipanggil. Coba Abu Jahal, onta supaya ngomong nu jelas. Ieu ti kiriman ti mana, ki kiriman ti mana jeung jang saha. Coba. Abu Jahal langsung ka hareup. Onta kunyana diusapa. Onta dedeh teuing nya. Coba maneh ngomong. Sabenerna maneh ieu dikiriman ku Raja Habib teh jang saha? Jang Abu Jahal apa jang Muhammad? Onta kigan. Cak Abu Jahal teh. Coba ngomong ulah hoho. Ngomong atuh ngomong cenah teh diusapan deui ku Abu Jahal. Wayahna coba ngomong. Maneh teh ieu teh dipuatan hadiah sakieu lobana jang Muhammad apa jang Abu Jahal sih? Ieu Abu Jahal ieu teh tokoh Mekah, ieu teh kepala suku Mekah. Wayahna coba ngomong. Coba ngomong. Dihadiran ku kabehan teh nu ngaromong kieu bae ngomong moal di onta, ngomong moal di onta. Besi ngomong doang. Eta onta. Ulah hohoan. Ngomong. Terus we diusapan deui di jam 8 datang ke jam 12. Tetep malah ke jam 12 mah hampir diseruduk. Abu Jahal hampir diseruduk. Wah. Geus Abu Jahal geus. Bahaya ieu mah. Onta marah ya onta marah. Geus. Dari bagian Muhammad. Abu Jahal geus kasangan isin luar biasa. Bagian Muhammad Kangjeng Nabi ka hareup. Onta kulan. Cak kabehan teh geus bisa kulan. Ieu maneh ieu titah ka dieu ku saha? Ku Raja Habib ti mana? Yaman. Maksudna ieu babawaan teh naon? Ieu hadiah. Hadiah jang saha? Jang anjeun wahai Muhammad Rasulullah. Ngomong onta. Onta ngomong, Masya Allah Karim. Warak jelema kabeh kaget lantaran Kangjeng Nabi bisa ngomong jeung onta, ngobrol jeung onta. Haji Rusdi mah awewe ge ditanya terkeun ngomong. Eta kurang hadiah puji eta. Hadiah maka ini roa itu ada asar. Atuh jangan onta danya awewe bete dek ngomong ka onta. Pernah nyana ngomong ngajakan ngobrol ka ucing digegel. Nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, eueuh jalan datangkan teh iman ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi ti mimiti dilahirkeun anak ge boga kaindahan anu luar biasa, di antarana wajahna berseri-seri, sinarna nembus kaluhur katingali ku balerea. Aya sinar naon sih ieu? Aya sinar naon sih? Padahal mah Kangjeng Nabi dilahirkeun sinarna mencuat ka luhur.
aju mukjizat-mukjizat tadi antarana tadi onta bisa diajak ngobrol. Iyalah in kana mujizu Yusufin di komisi lamun bae mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf dengan komisna bisa nyagerkeun mata nu ngaran bapakna. Tallahi demi Allah zal mauludi ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad minhu azyadu leuwih tibatan eta. Dibawa ku Kangjeng Nabi hadiah teh sehingga sudah dibawa ditinggali ku Kangjeng Nabi. Masya Allah ternyata emas segede kieu lain hiji 40 segede kieu di samping emas perak deh dibawa ku Kangjeng Nabi ka Jabal Abi Kubais. Ku Kangjeng Nabi diburusutkeun da emas kitu kene sutra-sutrana. Cik Kangjeng Nabi, wahai emas, wahai perak, wahai pakaian-pakaian sutra, anjeun teh dikirimkeun ti Yaman jang kaula. Kula nampak bunga ku ayan hadiah tapi kula teu ngabutuhkeun karena emas perak jeung pakaian kos kieu ku ayana sakitu ieu mah lain jang pakaian dunia engke ieu mah di sorga. Maka wayahna wahai emas wahai perak wahai sutra maneh saat ieu keneh berubahlah menjadi kesik-kesik jeung pasir-pasir harita keneh menjadi pasir. Lamun kanyawan ku Haji Rusdi ya atuh naonan pugu urang mah keusik hayang jadi emas. Ya Allah ya Rabbi ieu kunaon emas jadi keusik teu hayangeun Kangjeng Nabi mah lantaran emas mah engke di sorga mah urang ye lawangna emas cecekelna emas kursi emas segala rupa emas kuari mah aya kan di dieu ge emas tono tah mah urang Brebes tah mah tah ieu lah di sorga engke mantak di dunia ulah hayang mewah-mewah engke di sorga urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hayang naon engke di sorga geus deukeut sorga teh geus deukeut di hareupeun urang kanyahoan sorga geus deukeut tanyakeun ka RT Jiman pae heula tanyakeun ka RK Patin nya mah geus datang deukeut sorga teh deukeut di hareupeun urang asal dicabut nyawa urang geus ka sorga. Urang mana meureun urang mana meureun belas seuris ya sia mah bagianna ka ditu kanu kaencapan. Tah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eueuh jalan jang teu iman ka Kangjeng Nabi lantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun eta lah mukjizat. Al-Qur'an geus ngajelaskeun, Bukhari geus ngajelaskeun, Muslim geus ngajelaskeun berbagai mukjizat ke iraha deui kula jaritakeun mujizat tadi nama kan ieuran cenah muludan teh endek naon ngaranna berseri lantaran kulana kurang sehat atuh kurang sehat jadi penggel jadi tengah ieu bagian salah sahiji mukjizat geus jelas mukjizat Kangjeng Nabi teh di antarana bulan beulah dua tarurun maca syahadat kemudian tangkal korma lempang ke hareup maca syahadat balik deui deuk kurang kumaha deui. Masya Allah karim ieu kuari urang diuk di dieu ieu lamun lain mukjizat Kangjeng Nabi moal bisa hayang nyaho mukjizat ieu tah urang ieu kuari teh keur ngarasakeun mukjizat begitu Kangjeng Nabi lahir ya Allah ya Rabbi jukut jararadi korma ngadadak buahan diala teu beak-beak bubuahan aya eta Kangjeng Nabi lahir urang merayakeun bae tuh jauh sok bade naon teh ieu ngarayakeun sakigi ngarayakeun doang kok mau lahirna Kangjeng Nabi terus geus kieu bae cau nu mana ini berkat tuh kan kelahiran Kangjeng Nabi dirayakeun dalam bae geus tara rimbul Masya Allah karim. Nah ieulah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget lamun di Prancis kuari keur dihina Kangjeng Nabi melalui film-film kartun. Ente aneh emang Kangjeng Nabi mati baheula kos kitu moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina kiai moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina wali moal kanyahoan walina lamun eueuh nu mencaci maki
lamun wali kanyahoan gedena setelah dicaci maki, dicaci dimaki dicarekan tetep bae nyana maka Allah moal bendueun wali mah kanu nyaci maki geus riweuheun jelema anu nyeungseurikeun ka wali geus riweuheun jelema anu mencaci maki mangga bae disabodokeun malah dibageuran kara kanyahoan luhurna jelema kiai kitu keneh mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang haju dihina begitu dihina goblok beureun tinggal lain kiai mun tolol mun lain kiai teh mah kos kitu mah jawara mantak kaji umen nyaho jadi kiai nyaho henteu sebenarnya nah lamun dihina cicing jadi kiai mah tenang ulah ngalawan keur dicoba ku Gusti Allah sebab naon Kanjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah geus sering nu ngaran diomongkeun mah geus sering dihina Kanjeng Nabi geus sering lamun Kanjeng Nabi na kos kitu atuh penerus Kanjeng Nabi ge moal teu kitu mantak moal aya jelema luhur tanpa dihina heula hina heula geus urang lamun hayang jadi jelema luhur dihina malah menta panghinakeun atuh aing atuh ulah kos kitu mah tapa kos kitu mah ngaranna blow on. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimaki tegar bae biasa bae henteu bendu kanu nyaci kanu makina di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah urang sebagai umatna turutan Kangjeng Nabi ulah wakaku tatangga ulah wakaku batur urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan tak urang lamun dicarekan ku pamajikan geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae geus carekan urang siap dagang henteu naon henteu kopi mah lulu lockdown mah lulu dahar hayang ngojeng henteu carekan kan urang Cilongok makan bahasa kos kitu tah lain Cilongok ieu Cilongok gandu Cilongok ieu mah lain kitu Cilongok lain Cilongok mah sopan di dia mah di lembur ieu mah saropan bahasana ge masyaallah urang dicarekan asa dinyanyian bae kakak ulah gitu atuh tah ngeunaheun kos urang Karawang mah teh mah tah lamun dicarekan ku pamajikan ulah ngomong cicing we ingat ka Kangjeng Nabi lah Kangjeng Nabi ge dicarekan cicing bae ke pamajikan akan teu betah datang ka cicing bae sia caknya ieu lain awewe meureun juri gimana cicing dicarekan ku kumaha ge ulah malah naon engke gejana ge keseleun sorangan tah ieu akhlak Kangjeng Nabi wa inna ma itu li utammima makarimal akhlak terapkeun heula di imah tangga salaki ka pamajikan kudu make akhlak pamajikan ka salaki make akhlak kan geunah komo lamun pamajikanana haju bisa diajak bareng ibadah wah geus nikmat jasa kurang hudang jam 1 atau jam 2 pamajikanna dihudang keneng nah deuk tahajud teh moal oh heuh nya tahajud bareng ka tahajud ka mandi bareng ngala wudu bareng oh kakak jadi imam neng jadi bandit nah Allahu akbar geunaheun berjamaah jeung pamajikan ngomong mah dibuktiin mana tuh eta mantak ke sing hade di orang boga pamajikan teh bisa diajak berjamaah ulah masing-masing mun masing-masing pamajikan di luhur urang handap mal beres sama Allahu akbar pamajikan kan sok nyingsat nya tuh semua pamajikan di dinya baru sok ongkong mah nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah kan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta engke aya deui bisa ngobrol jeung maung engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan engke aya deui bisa ngobrol jeung batu engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan endek kumaha teu iman mantak ulah kaget lamun di Perancis kuari dihina Kangjeng Nabi justru kuali di Perancis ribuan jelema asup Islam kewalahan di Perancis presiden lagi lantaran setelah ayeuna dicaci dimaki dihina di berbagai sekolah di universitas ternyata horeganan murid-muridna malah asup Islam sabaraha pemain bola nu asup Islam
sabaraha gitu ngaranna penyanyi nu asup Islam, sabaraha budayawan nu asup Islam. Ayeuna ambalayah di Perancis mantak presiden Perancis kuari cicing bae aneh cek manehna makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam. Aya aturan asup Islam maca syahadat teh sakali 500 urang. Asup Islam rombongan, Masya Allah karim. Gitu kene di Moskow. Gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkan ke penjara, disidang deui, tembak. Masya Allah, sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam. Ih, begitu dideuleu orang Perancis kan marancung irungna. Umur 17, 18, 20 tahun make jilbab kadi rapi. Asa hayang ka Perancis. Oh, maksudnya lain naon. Eta bedek survei gitu kan itu. Atuh kumarancung resep gitu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ningali di Moskow di sarua. Di Soviet marancung arasup Islam. Masya Allah karim. Bahkan aya penyanyi di Amerika, Shirley, eta teh kapan 3 tahun nyana teh silem. Eueuh kabar, berita. Begitu muncul ayeuna, ya Allah. Di publik nyana maca Quran didengekeun ku kabar rapih maca Quran. Encan kawin deh. Umurnya kakarak 23 tahun. Besi hayang kan itu ke Amerika. Ngan geus dijamin moal daekeun. Urang keur carita seputar nu asup Islam, Masya Allah. Ya, nah iyalah. Naon eta? Hidayah datang, sinar Kangjeng Nabi terus-terusan. Ulah disangka teh hihiberan ku ari Kangjeng Nabi teh cek bahasa sompral nama. Ieu teh kuari teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi dideuleu ku Kangjeng Nabi. Aya nu nyebut-nyebut ngaran aing cek Kangjeng Nabi. Ieu di Cilongok coba barang dideuleu. Oh, kadeuleu tuh Haji Adang. Tuh Rajib tuh tos tadi. Oh, tadi Rajib. Wah! Kadenge salemur Cilongok kabeh. Atuh Masya Allah. 2 menit deui pegat asan eta. Geus bisa mal narik kurode. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sambil hiburan ku cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu mah ala kadar hiji takziah ka RT Jiman, nomor kaduana urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa dibalikeun nomor kahiji nama maulidan, nomor kadua nama takziah. Sakitu bae ala kadar bari heureuyan ge ke urang lanjut deui mun sehat kula malam naon urang malam Senin nya urang lanjut ke nyaritakeun mujizat nu leuwih hebat deui aya hiji awewe bakalna ieu mujizatna eta awewe teh gering Masya Allah datang ka leutik awakna nah engke geus diobat tadanon ge teh cager kene bae ke bakal dilanjut di ditu ieu rame hujanana. Gitulah para jamaahnya dicukupkan sakieu urang ngadoa geus cukupkan sakieu aya keneh teh lain maksudna acarana doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat amanat maca kulhu 200. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia maju bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup. 200.000 haram ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu mah gara reheng kabeh. Anu sejen mah gara reheng. Haji Rusdi mah basa di
jadinya nama di neraka ge nasbeh bae kieu belain amin di neraka ge nasbeh tiis ditaranya gue Fendi kunaon sih bisa jadi tiis ge berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000 Masya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal hajat. Nah ieu Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul diangkat ku Gusti Allah ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah Yasin lah Yasin lain jelema sambarangan kudu cenah Kiai Yasin mah panjang teuing tabarok atuh tabarok cenah panjang teuing Kiai teh mah amaya tasaalun eta deui cenah carang geus batu sabihis sabihis ge cenah panjang teuing kieu ieu mah budak nu talar rasana ieu talar nah ieu beta kulhu dah ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae tuh sia mah jube bae maca Quran mah kulhu baca kulhu 200.000 haram ka neraka atakah ngaranna bentak siapkeun tasbihna asal peting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung baca kulhu datang ke subuh ngomong doang ya menang tilu heuai bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka nah dibantak oleh-olehna urang malam ieu ye nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000 catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 asana dan ka paeh mah teu anggeus ieu mah 200.000 haram ka neraka ya Allah ya Rabbi jadi sanajan ka neraka moal panas itu mah gara reheng kabeh anu sejen mah gara reheng Haji Rusdi mah basa we jadinya nama di neraka ge nasbeh bae kieu belain amin di neraka ge nasbeh tiis ditaranya gue Fendi kunaon sih bisa jadi tiis ge berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000 Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 geus ulah salat ulah naon kulhu bae itu salah goblok tetep salat dan baca kulhu 200.000 nah kuari diniatan di jero hatena handeuh baca kulhu 200.000 tulis tadi lawang Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang tulisan hutang iya tulisan baca kulhu ya Allah ya Rabbi mantep guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih tuh sorangan tadi mah ayah sorangan kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda
lamun orang nonton TV kieu bisa penting kuat. Tapi lamun orang maca kulhu, ya maca kulhu 3, 4, 5. Ieu kos aya aibonan we. Mata heuh. Beda maca kulhu mah. Sebab lawan dumantek teu kuat naon kulhu teh wahyu. Diturunkeunna ge teu sambarangan, dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan, nginungna sambarangan, teu kuat, jadi ndekna heuai, geus urang siap ku ari mah lamun maca kulhu, terutama bapak-bapak kopi, kopi gitu, besi kopina kurang loba saember, betul sabar. Maksudnya kiai saember mah lamun diinum ku urang sagelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun tadi kan mal tunduh teh mah jadi uang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman, tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci. Urang menyaritakan Kangjeng Nabi, Masya Allah, ulidal habibu wa khadduhu mutawarridun, dilahirkan Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun, hartina percis kos kembang mawar. Kumaha kembang mawar teh putih tapi aya beureumna, disebut beureum tapi aya putihan. Masya Allah, etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar. Khadduhu mutawarridun, dideulina ge resep, mantak awewe kuari nurutan, dimiti dibersihan heula, geus dibersihan aja make hideung heula, bola aju ka dina terus, ke mulai dibeureum-beureuman gitu, aja loba teuing beureumna, kos utas ditinju ku Muhammad Ali, tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi, ya Allah. Wan nuru min wajanatihi, ya tahu cahayana anu luar biasa. Ilah kelahiran Kangjeng Nabi mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wan nuru min wajanatihi yatawaqqadu. Terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae tah kana mujizu Yusufin di komisihi ada itu naon nu talari mah budak dibawa ge Allah Allahizal mauludu minhu azyadu. Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan. Mun dicaritakeun mujizat-mujizat Kangjeng Nabi urang bakal tercengang. Ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep. Deui kasep. Loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusdi gering. Gering tibalik. Ieu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cager. Kahebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung aya irungan ge urang. Untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna. Tapi kasepna membawa fitnah. Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Geus dibunuh padahal mah henteu, diangkat di sumur dibalangkeun ka sumur dijual jadi abid.
geus kitu terus dibeli di kerajaan, dipakai kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kaset. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf teh cageut. Kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Teu gering teu naon. Nu gering neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager. Kasepna lain lalagaan. Seubeuh beuteung neuleun nu kasep. Pokos urang neuleun nu geulis. Keur gering panas neuleun nu geulis cager. Covid neuleun nu geulis cager. Cager. Tapi lamun urang cager neuleun hajeru si Covid. Dibalik. Iya beda penyakit anyar-anyaran. Ya kalah Kangjeng Nabi Yusuf. Ieu mah keur carita kieu we. Nyencerikan Kangjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teu eureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuk. Masya Allah. Panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kelaparan kan di negara mamana, nuboga gandrung korma kageteun sebab cek kakak nama Kangjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja. Geus kieu we titip bayi nya moal waka bisa manggihan bapak ku ari mah ieu be baju komis dibulen bawa ka abah ka ditu. Di jalan kene masih jauh ka imah Kangjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus kaambeut cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene. Sesengitan Yusuf geus kaambeut beuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kangjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu mentah hampura ka bapakna barang mentah hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set brahe beuntak mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakeun jelema nu buta di Cilongok aya tanu cager dipakaian sorban kah jerus di buta tetap dibalik tuh mah. Masya Allah. Nah iyalah inkana mujizu Yusufin bi komisi lamun memang mujizat Kangjeng Nabi Yusuf ko komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Aya nu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubungah sorga dua nadhirun nyingsenan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyirau wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira dudukeun ieu jalan sorga ieu ieu jalan neraka ieu Golkar ieu ulah ditudukeun ulah sambarangan
babagi tugas Kyai tugasna corong Al-Quran, pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal nu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika. Kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae. Hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu, teu kudu dicaritakeun kulun pa badun, kulun pa lesa badun, kulun pa lesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong. Golgar si Amerika deui bah. Atuh nun teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh gatuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahida wa mubasysyira wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikeun coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Montak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama. Kadituna aya idkholu zakar. Bisa dulu eta ibu lurus lah. Nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkholu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Idkholu zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong Ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba eta jak kitu ti dituna kitu tuh kitu bae. Aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah. Apa ikut cenah? Aduh, masya Allah. Emang orang Jawa mah pikaseureun bae. Pikaseureun bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja, di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahaladzim. 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 Gideg bae dia tadi hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur atuh. Iki cenah. Opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya. Dasar teu nyakola, orang NU teh teu nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul-duhul teh ke pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos kitu ta. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar
dua nginum hartina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiban, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu ngeunah nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui. Komo tuh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Nek ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deukeut ka Allah. Nu opat eta ngahalangan deukeut ka Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deukeutna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah, jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furiḍa shaumu syahran ala wa idzan furiḍa shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut asana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu tah. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kedua na hikmah tidak diperdukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalanna. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdara salasina yauman di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirubak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam,
tangga tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam diterima tobatna tah dumatak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda diterima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah urang ieu timiti puasa teh cedah dongengna batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar lain ku kitu bae Lailatul Qadar lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga eta Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae. Naon ieu Bah? Martil ya katarang Abah ye. Tarang Abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam teman. Masya Allah karim. Tuh, iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah. Dibere jag-jag ku Gusti Allah dibere daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cak Gusti Allah ya aqlu adil akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun wah akalan akalan teh geus kitu ngaranna pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari Faqala laha cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun
geus pohara jasa tengah baget jadi gak baget batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah semoga lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah semoga lah man anta wa man ana nafsu sahanjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi iyalah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana sanjeun saha kaula kakarak pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wa anta jo geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha pinaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae ana-ana wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang nate aku ari dipuasakeun kuari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaula hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang dari bonteng suri geus ngalirik aduh ya nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya nantu tarawih nage milihannya nu 11 di mana oi tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yuk urang ka ditu lah di dieu mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan. Geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Cek Kiai Atha Al-Khrasan radhiyallahu ta'ala. Jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun
di mana terjadi nu 5 bakal bukti nu 5. Hiji iza akalu riba, di mana kaum loba ngadahar barang riba, maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba? Urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga tai riba. Masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba. Kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetap riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus, padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Ti mimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan, coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman ke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tungke eta? Ibadah ka Gusti Allah. Ieu kuari urang nah mana nu terlibat? Mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usaha teu naon teu kan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah, disumbang ku pamarentah, pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus, petanina anu bisa mah rada deureus, tapi petani kapan ai petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere. Ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba, tunggu bakal terjadi khasaf wazzalal, gempa-gempa, ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasaf wazzalal, di mana geus kadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan cing hade. Hiji nomor kedua, wa iza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakeun mana aya ku ari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetap haram.
Kiai masih kena ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kabawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jararadi segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa iza zahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasura fillas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalohirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak. Kuari jelema teh baheula mah kakarak rerendengan bae rerendengan ge isin barang. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh. Silih pacok di jalan Masya Allah. Geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik bain bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ke Inggris ke mana dek dipake dek henteu tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup ini. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyataan. Wa idza muniyatiz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan lantaran kejujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah. Kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang
bayar upeti kan ka negara ketika urang ndak berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salah datangnya nak mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atuh kan laluas boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atuh nyana leuwih laluasa gerak maka lain sekadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan ge geus dikuasai ku nya akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan, hanya sekedar sebuah penghargaan, hanya sekedar sebuah dunia, tapi acak-acakan makan kabehan. Iyalah, lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir, karena tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto, teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi tetapi aya aturan-aturan main setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati jadi gubernur urang geus teu berdaya kuari akibat urang na keneh lunak ku dunia tinggal diperhatikan ku urang ka hareup lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran. Tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Taruhlah napas-napas demokrasi na mana atuh kuari lantaran lunak terhadap ahli zimmah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah tinggal orang introspeksi negara nu sakieu gedena dicekel ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang bodoh amat urang bloon amat urang goblok amat urang tolol amat urang ditolol-tolol ge emang urang mah tolol digoblok-goblok emang urang goblok kunaon atuh hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa geus puguh pertanian logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi. Tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok i negara urang berpikir nayilah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kana tidaulah cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kana tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah naudzubillah min zalik wa min zalik urang ngomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh
jelema anu empes-empesan gawe ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun, negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun, negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun, negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung kaamananana jang kelanjutan hirup urang anak urang incu urang jeung balerea supaya tentrem subur makmur loh jinawi bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.